Ieu budak asana sarung urut ulin dapetin juga nih anjing bari si solehnya budak kumaha pamikiranna cenah cik ayeuna teh jam sabaraha geura Gusti lakueun loba keneh di tukang imah geus jam 8 geuningan asana da hirup ningarana teh neung kieu-kieu teuing teu boga salaki mah euy ampun dah budak we kieu can hudang jigana molor keneh. Astagfirullahaladzim coba ieu sarungna geus 7 poe asana can diseuh-seuh budak mun kebluk-kebluk teuing asana budak kemana kitu ieu molor keneh jigana mau ya kieu cik atuh jang sia teh geus cemul ampun dikikit teuing aing boga budaknya soleh Jika aku kamera ini budak asana we kican budang kene molor asa ku abong-abong teuing sia teh soleh ampun aingnya astagfirullahaladzim geuningan nyawa ya kican udang kene pagi meuni ini dipecit sih teh ampun sia jadi naon di le we jam 8 can udang kene molor pira aku aing kudu disimbeuh mah mak cenudang mah ieu tuh nu penting tas ulin mak asana ieu budak moal hudang kitu nah mak mau hudang ieu tuduh keneh ku mak oh ieu bae molor yo hudang yo buat yo mau pabar sia gua tuh bakal itu tuh ka tukang imah ngelencok naon atuh si teh molor bae yo mah ieu udah kebugan cicing heula ih gerak lah cik atuh ka ditu mangawe ka ditu lombakan pegawai ni tukang ini betul kene asa ku abong maneh teh lamun di tak ngalencok we kieu urang euy acan dan Gusti lancok lagi di ini kitu euy ayo euy daan cik jang atuh maneh teh pukul utus bae kunaon deui nya geumanya ieu gara kinit tiru ampun apa jigana teu di tidur kumaha tuh ka ditu tuh ka tukang imah tuh dan bukan gawat tadi tuh raku weh kieu can meta keneh geus beurang molor bae hayo gimana lega kieu euy kumaha atuh cenah astagfirullah asana budak we itu bisa mencok-mencok acan paling kira cicing kumaha gede contohan kieu yo itu bogong lencok acan maneh ya tuh mah ya contohan ya pokoknya molor sana kene ya tonton iya pokoknya iya iya lain kalah kieuan bukan mah ya kieu tuh bukan kieu tuh mak
Molor aing lah. Lu keneh sama ngawe. Boga budak mah itu baguna nanya sana aing mah euy. Cik jang menarik jadi kumaha teh gedena. Kebogog nanaon teh kumaha mun kita ngeutuh hati tah ngancong kalah molor we hayo. Woi. Ya, contoh Anda ya. Kalau kemenik itu tak budak asana kalau molor riba atau bos itu sama. Ku aing. Isi, tahu. Tok, kalau ada bisa molor riba ya. Kita yuk. Udah.